urang kuari maca sholawat pan eta hiji sholawat teh hiber ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalam. Abdi sholawat tisaha timang anu urang mana urang cak Kangjeng Nabi kok bau ka ambeuna ye. Oh ieu mah sholawat pendopo hampura. Oh paingan ieu mah aya bau-bau bangsa pemerintahan kana mah sholawat. Bau. Waalaikumsalam. Ieu saha sholawat tisaha? Abdi ti kiai anu ieu mah rada seungit ti rada. Oh nanya ieu mah salat ti loka pendopo nya oh paingan. Beja. Assalamualaikum salam. Shalawat tisaha. Wih imam seungit amat ke cak Kangjeng Nabi. Kula ka ditu kakalayangan Kangjeng Nabi. Nah neuleuh. Emang kumaha gitu. Jih, bantak kudu dibersihan kita sholawat teh. Ulah sambarangan. Assalamualaikum orang di jeron ama yang berkat atuh Kangjeng Nabi siap waduh sambarangan sia salam-salam ka aing sia hate teu beres mantep ge nu rapi urang dihadiran ku Kangjeng Nabi cacakan baheula cacakan ku atuh komo baheula kakalayangan Kangjeng Nabi teh ningali nu keur assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum assolazkiya emang henteu laporan ka Kangjeng itu lapor didele nemanta kaju masyarakat arembungeun di dinya kunaon berarti kan henteu sinergis teu bagus ka ambeuna ku Kangjeng Nabi urang muludan kan embong lah sangheuk aing muludan kanyana emang kunaon henteu lah embung dibawa ta embung bae sebab nu mingpina nu ngayakeunana henteu Bismillahirrahmanirrahim ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wallahu a'lamu bimuradi ya bani adam bani adam khudhu ngaralab sira kabeh zinatakum ing anggoan sira kabeh mayasturu auratakum tegese barang kang nutupi ama ing aurat sira kabeh inda kulli masjidin ing dalem nalikane saban-saban salat inda sholati wa dhawafi tegese ing dalem nalikane salat lan tawaf wa kuluhu lan pada marangan sira kabeh washrabu lan pada ngarumba sira kabeh masyitum ing barang kang kersa sira kabeh wala tusrifu lan aja leuwih sira kabeh innahu ing satuhune Allah la yuhibbu ora mikademen ya Allah al musrifin ing wong kang leuwih kabeh in karon alaihim arah inkar ing atase kufar man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun wallahu a'lamu bimuradikul mutasira Muhammad inkarun alaihim inkar alaihim ingatase kufar man harama ing lapan man harama utai sapa maniku kang ngaharamkeun ya man zinatallahi angguan Allah allati akhraja kang metuakeun ya Allah li ibadihi kada pirang-pirang hamba Allah minal libasi saking angguan wa thayyibati lan sakeh kang becik mal mustalazati tegese sakeh kang den gawe enak minar rizki saking rizki kul mujassira Muhammadiyah utawi yazina lilladzina amanu ikut tetep kada wong akeh kang pada ngimankeun ya ladzina kabeh fil hayati dunya ing dalam kauripan dunya
bil istiqoqi kalawan den hakeun wa insyarakahum fi agbarum lan sanajan nyekutuni ing alladzina amanu fiha ing dalam ayat dunya sapagairuhum liyane alladzina khalisatan alaikan murni khosatan bihim jasa letang tubihim kalawan alladzina birrobi kalawan dan baca roba khalisatun wa nasbilan dan baca nasab khalisatan alun iku dadi hal yaumal kiamat ing dalam dina kiamat kadzalika lika ya mangkono itu nufasilul ayati kadzalika lika ya mangkono khalis pasilu mertelakeun ingsun agung alayating sake ayat nu bayyin wa tegas mertelakeun ingsun agung ha ing ayat Zalika tafsir umpama mangkono perincian li qaumi ya'lamun kada kaum kang pada weruh ya kaum kabeh tadabbaruna tegese pikir mikir ya kaum kabeh fainahum al muntafi'una biha maka satuhune kaum iku kang ngalap mangpaat kabeh biha kalawan ayat Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wallahu a'lam bimuradikum ngucap sira Muhammad inna mahrama ing pasene ngaharamkeun Rabbi saha pangeran insun al fawahisha ing pirang-pirang kang ala al kabair jasa pirang-pirang dosa gede ka zina kaya zina ma zahara ing barang kang lahir yang minaz saking fawahish wa ma batana lan barang kang kiamat jarohat tegese dengekeun yang mahaing pawahish lan nyamarkeun yang mahaing pawahish walid malan ing dosa maksiat tegese masatal bagialan sotaran nasingan semua sebagai hakikalan hakwa taya bagi azulmi ku zalim wa antusikulan yang tanya kutuakeun sira kabeh billahi Allah malam yunazil bing barang kang ora nurunkeun Allah bi kalawan mabisyraki kang kutuakeun imam sultan hujatan wa antaqulu dan yang tangar ucap sira kabeh Allah ingat dasi Allah ma la ta'lamun ing barang kang ora weruh sira kabeh min tahrim malam yuharrim magere saking haramkeun barang kang ora ngaramkeun ya Allah ing malan liyane tahrim malam yuharrim nuluikeun caritaan tentang kebutuhan manusia di alam dunia setelah Kangjeng Nabi Adam turun ti surga ka bumi ku gara-gara kagoda ku setan nafsuna tidak terkendali nu dilarang dilaksanakan ku Kangjeng Nabi Adam sesuatu perjalanan sebenarnya mah kuari aya di alam dunia ya nek di bumi mun teu kitu meureun eueuh pasar kemis eueuh Cikupa eueuh Sarwiti tapi ku gara-gara kos kitulah kuari aya engke bakal baralik deui urang ka kampung asli urang. Jadi urang teh ari asli nama horenganan urang kampung sorga. Oh mantep biasa. Urang kampung sorga sebenarnya mah nu kuari nu ngaran Udin Juned. Anu kuari teh ngaran Predi, nu ngaran Alek. Eta teh asli nama urang kampung sorga. Cak Gusti Allah pan eta teh urang aya kabeh di tonggonggang yang Nabi Adam. Seluruh makhluk nu bakal lahir ke alam dunia dibuatkeun
ditinggalkan ditonggong Kangjeng Nabi Adam. Cek Gusti Allah turun mana Adam, balik deui ka dieu engke. Geus datang ka waktu nama balik deui ka kampung halaman engke. Woi, urang teh engke bakal baralik deui ka surga. Kulo amin. Kaganggu tante. Masya Allah. Ngan dijanjikeun ku Gusti Allah sakumaha maneh Adam. Cicing di sorga teh bersih ketika maneh teu bersih pan diusir ku aing ka dunia. Teu layak jelema nu teu bersih cicing di sorga. Anak incu maneh ge lamun hayang balik ke kampung halaman kudu bersih, teu meunang teu bersih. Gila, urang kudu bisa ngebersihan awak supaya urang engke balik KTP urang asli Firdaus. Jadi engke aya di dieu ceplokan lurah kampung Firdaus. Si hade engke besi dicoret di dinya, aya prak aya KTP kampung Jahanam. Aduh, rada ngeri oge. Rada ngeri oge. Ieu mah nu ngaraji di dieu mah pastilah KTP Firdaus ya. Yes, ya aya ge hiji dua meureun lah. Aduh, inggis ya KTP lah ya besi. Bisa jadi dicoret aya di ditu kelurahan Jahanam. Pimpinanana eta malaikat Malik. Wow, aya di ditu mah pimpinanna Ridwan. Ngeunah, seri bae malaikat Ridwan. Datang ka kuari malaikat Ridwan mah senyum bae. Masya Allah, ay malaikat Malik betul pernah senyum. Wah, galak. Kejam. Ya, itu bangsa penyiksaan mah algojo ge kan menyerek ngabunuh seuri. Itu pantas atuh. Ieu. Kangjeng Nabi Adam teh kuari geus aya di dunia, di bumi kapanggih jeung Siti Hawa. Terus galaksanakeun toab. Tidinya menta ka Gusti jang nyumponan kabutuh-kabutuh di antara kabutuh nu pertama adalah jang nutupan aurat. Iyalah nu kamari dicaritakeun. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Gusti Allah dibere khusus ka Kangjeng Nabi Adam umumna jang umatna supaya katingalina bagus supaya kadeleuna sarege pula atod-atodan jeung mesemna kadele ditutupan yuwari sawatikum warisa endek anu tina pakaian biasa atawa anu tina bulu. Tapi sing hade nu paling hebat mah walibasut taqwa zalika khair. Ngan kabelah dituna ditambahan deui sing hade ya badi Adam malayaftinanakum syaitan. Ulah kagoda ku setan sakumaha bapa moyang aranjeun kabeh di alam sorga baheula di kampung halaman sorga teh kagoda ku setan akhirna turun ke alam dunia eta pakaian nu sakitu indahna nu sakitu luhurna pakaian kebesaran surga tita dicoplokeun ku Gusti Allah yanzi'u anhuma libasahuma akhirna turun ke dunia liuriyahuma sawatihima. Atuh sataranjang takuari Kangjeng Nabi Adam khususna geus dipersilakan untuk memakai pakaian menang hasil tina tatanen. Allah nurunkeun hujan sanggeus tah hujan kemudian jara di breng jara dari tina breng-brengan macem-macem diantarana jadi kapas diantarana jadi hewan tina kapas bakal dijadikeun ieu pakaian-pakaian tina hewan bakal dijadikeun bangsa sutra-sutra jeung kitu pakaian bulu pake Adam silakan jang nutupan aurat dipakailah ku Kangjeng Nabi Adam rapi Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa
nu ditutupan teh kakaraknya tibujal kahandap kaluhur can ditutup tibujal kadengkul sakit Kangjeng Nabi Adam tibujal kadi lamun Siti Hawa nak make ti dieu kaluhur dikitukeun jeung nutupan pinarepna supaya ulah ajregan lamun lempang kan nyana milu ancul-anculan ditutupan pinarepna jadi ka dieu solendang Itulah mimitina Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh. Terus tobat Kangjeng Nabi Adam. Siti Hawa terus-terusan tobat. Ya, akhirnya dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terimalah tobat Kangjeng Nabi Adam alaihis salam. Tuluy-tuluyan ti zaman Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Idris, ti zaman Kangjeng Nabi Idris ka Kangjeng Nabi Nuh. Tidinya turun-temurun terus ka Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Zakaria, terus datang ka Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, datang ka Kangjeng Nabi terakhir ialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dicuk-curug ti luhurna terus kahandap hukum nukuari urang makwari di zaman Kangjeng Nabi urang ieu ayatna ieu. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam wahai turunan Adam, nukuari orang di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu dihitung kuari teh nu ber-KTP teh jelema teh aya 6 miliar. Lamun jeung nu teu ber-KTP mah meureunnan bagi dua lantaran di Cikupa malobaan nu teu boga KTP dibandingkeun jeung nu boga KTP. Encan di Belaraja, encan di Cisoka. Anu rarapih mah jangan di Sukamantri doang. Rapihnya mah. Age KTP na ge anu 3 anu 4. Sama penipuan bener. Encan orok, nucan baroga KTP. Jadi ieu di alam dunia teh lamun dihitung kabeh meureunanan ayalah sekitar bangsa 10 miliar. Jelema, 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Australia, benua Afrika, benua Eropa. 5 benua. Nu paling loba adalah benua Asia. Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Selatan. Pohara di Asia. Ieu jelema teh lain lalagaan loba. Nu paling loba agamana adalah kafir, nu kadua adalah agama teh Islam. Kafir jeung Islam lobaan kafir. Kafir seluruhna, ya Kristen, ya Katolik, ya Protestan, ya Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Islam nomor kedua. Tetapi haris mana tetap baik Islam. Kuari geus mulai ngadu gitu, saling menyudutkan. Di zaman Bush dan yang nyaritakan bahwa perang ini adalah perang salib. Tantangan berarti kan. Dilanjut kuari Obama nyarita perang salib. Nu dianggap bakal piawai ternyata sarwana. Nyana ngajatakeun perang salib. Tetapi umat Islam masih keneh encan nyaritakeun perang agama. Sebab naon di kotak-kotak di Indonesia menyebutkan perang agama, Malaysia menyebutkan perang agama. Mun keur perang di Palestina hanya orang Palestina nyaritakeun ini adalah perang agama. Mun keur perang di Irak hanya Irak nu nyaritakeun ini adalah perang agama. Lamun keur di kitu naon ngaranna di negara mana eta keur perang didinya lah nyaritakeun perang agama. Di luar eta tetep bae teu nyaritakeun perang agama. Suria perang nyaritakeun perang agama.
Obama diceritakan perang salib di luar eta teu menyatakan perang agama geus ipis jasa berarti iman manusia anu beragama Islam geus ipis teu saling membantu kudu nama kapan saling membantu kapan al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'don mukmin jeung mukmin teh teu beda jeung satu bangunan satu sama lain nu hiji menguatkan nu lain deui kumaha si urang nyieun imah dimimiti pondasi kemudian langsung naik tihang di jero rumah kunaon kana balok terus ieu nguatan jeung balok makin gede makin kuat terus rancanganna sampai ka wuwungan dan lain sebagainya ya sudu ba'duhu ba'don aya nu ngarempeak hiji ngaguling. Itu Kangjeng Nabi geus ngabayangkeun al mukmin lil mukmin kal bunyan mukmin dengan mukmin lain bae sakampung lain bae sadesa lain bae sanagara mukmin lil mukmin dunia internasional berarti kal bunyan hubungan urang jeung urang Malaysia hubungan urang jeung urang Thailand hubungan urang jeung urang Cina hubungan urang jeung Mesir jeung Arab wah bae ngah hiji bagaikan bangunan geus dibayangkeun ku Kangjeng seperti eta kuari orang teu bisa kitu. Sebagian umat di Indonesia hayang ke Palestina tahan geus di kotak-kotak tidak boleh. Hayang ke Mesir teu meunang. Hayang ke Suriah tidak boleh. Iyalah akibat geus berhasil kuari Kristen teh mengkotak-kotakan orang-orang Islam. Geus teu daya teu upaya urang teh kuari diserang melalui politik kuari politik nu aya di Indonesia teu meunang sakahayang urang dikendalikeun ku nyana ekonomi teu meunang sakahayang urang dikendalikeun ku nyana budaya teu meunang sakahayang urang ku nyana bakal dikendalikeun setik terus kos kieu lah kuari buktina tayangan kuari geus kos kararitu bae sadaekna urang informasi per detik nyaho urang kos kararitu kerusakan kehancuran teh nyaho melalui informasi HP internet Google dan lain sebagainya ye urang geus aya di zaman seperti kos kitu masya Allah turun ayat ieu sabab nuzul nama lantaran urang jahiliyah baheula teh di mana toab di Baitullah teh sataranjang teu make sahelai-helai acan lalaki toabna ti beurang awewe toabna ti peuting eueuh nu make pakaian sahelai-helai acan nya nama bebeneran sataranjang teh sataranjang bae. Lamun ditanya kunaon eta toab make sataranjang ceknya na kapan toab teh ngaleungitkeun dosa geus sakumaha dosa urang dileungitkeun awak urang ge ulah make nanaon geus we sataranjang ucutan tina dosa ucutan tina pakaian sataranjang teu kira-kira paneta ibadah waduh lamun urang kuari ka masjid sataranjang lalaki jeung awewe mantep betah asana berenang teman Haji Fendi mah moal balik-balik di masjid bae. Kunaon atuh geus pokona malah pokona bae pokona. Tuh. Asal-asal kos. Kangjeng Nabi Adam ge nyuhunkeun ka Gusti Allah pan tadi teh yuwaris sawatikum warisajang nutupan aurat atuh kunaon ari kaum jahiliyah teh geus kaluar tina aturan-aturanana toat teh lalaki jeung awewe teh sataranjang sanajan berang lalaki peting awewe teh kan eta geus teu puguh aturan majar maneh cek manehanana ieu teh aturan ti Gusti Allah kos kieu teh kami teh moal daek toab moal daek kami ibadah lamun teu make aturan ti Gusti Allah la natupu pisya biasaina asainallah pihak kami mah moal daek toab make pakaian-pakaian anu nyulayaan ka Gusti Allah nu dianggap maksiat ka Gusti Allah kulantaran kos kitu kami ngabersihan dosa sakumaha ngabersihan dosa supaya dosa ucutan kitu keneh pakaian ge teu dipake ku kami mah ieu aturan Allah nang aturan Allah ti mana kos kitu tapi kos kitu bae teh hawa nafsu teh ya Allah ya Rabb
numanta Kangjeng Nabi diturunkeun ku Gusti Allah ka dunia, diangkat jadi rasul, jadi nabi, jangan rapih model kos kitu. Tuh nu nyembah ka patung, tuh nu nyembah ka batu, tuh anu ngaku ibadah majar teh ti Gusti Allah tawaf sataranjang. Muhammad benerkeun kumaneh. Tuh anu zina tanpa make akad-akadan nikah, tuh lu muamalah sakahayang manehanana teu make aturan-aturan ilahi. Muhammad benerkeun. Lain lalagaan Kangjeng Nabi turun ke alam dunia titah ngelempang-lempeng ke nukos kararit. Urang ngekuari urang, neule tagog urang Arab, neule watak urang Arab, ngomong urang Arab, titah ngabenerkeun urang Arab. Wah, teu sanggup urang. Ngadenge omong nabae ge di pasar sakitu, wah, luar biasa. Lamun geus ngomong kapan urang Arab mah, negekeun ku urang-urang Arab. Haram, 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 teu jauh kaler kidul. Neule tagog watak urang titangga benerkeun urang Arab, teu sanggup bae kajen kumaha ge. Boro-boro dakwah jangan dakwahan orang Mekah, boro-boro dakwah jangan dakwahan orang Arab, ya enggak dakwahan urang bojong bae. Hese. Huese. Enggak dakwahan orang Cikupa, enggak dakwahan orang Sepatan. Komo merono aku apa iku mau kowe deh wis wateke weh gila iku mau wong. Aduh cacalatona ge ora paham kita mah ge. Atuh iya merono merene premen ya, waduh naon permen. Saya urang aja orang kita ngadawahan orang Cirebon, kita ngadawahan tuh coba orang Banten anu sakitu bugalana ngomong pan kumaha ngaing ya dikadek dia ngaing. Yeh, pan orang ngomong kos kitu na kumaha eta. Barangan bae sia dikadek ngaing sia. Dia, wah geus. Kita ngadawahan itu orang Garut Pamongpeuk. Luar biasa, bangga. Haji orang kita ngadawahan itu tuh orang Madura. Wah, ngomong nage pan kos gitu. Wah, di sana tanah Tuhan, di sini tanah Tuhan. Semuanya tanah Tuhan. Udah, nggak boleh ada yang ngaku. Orang Madura eta. Ceknya nama di itu tanah Allah, di tanah aing. Pokoknya nama ieu tanah Allah bae. Geus ulah sering ganggu aing mah cicing di dieu. Blon teh coba eta. Atunya nama menclek bae. Cicing bae di dieu. Tambah deui si elai. Eta tita di dakwahan baru bararangga jasa. Ngan Aisyah Indonesia kene mah talora urang untuk lah. Taruhlah untuk kene ngadakwahan urang lembur urang, ngadakwahan urang Banten sakumaha nurut jeung teu nurut mah sabodo. Ngan mesti kene bisa ngadakwahan urang Cirebon, tapi lamun geus ditah ngadakwahan urang Mekah anu kos kitu tah wawatekanana peuh pohara jasa. Nu mata Kangjeng Nabi diturunkeun henteu di Cikupa. Henteu di Cikupa lah, cek si Allah Cikupa mah epe. Teu kudu Muhammad tah teu kudu. Cukup tamak ku si Junaid ge. Teu kudu tah mah. Teu diturunkeun di Cirebon, kecil Cirebon mah. Tapi diturunkeun ana di Mekah. Beuh. Jelema nu radikal luar biasa. Tokoh anu sangat biadab Abu Jahal. Turunkeun di dinya. Beuh Kanjeng Nabi ngahareupan Abu Jahal ngomongna ge urang geus teu kira-kira pan Abu Jahal. Ditambah ku Abu Lahab, ditambah ku Abu Sufyan. Aya kena masih abu-abu. Eta Kangjeng Nabi turun tapi tenang wae Kangjeng Nabi. Ya Allah. Aya Muhammad benerkeun tuh nu nyembah ka kayu, Muhammad benerkeun tuh nu nyembah ka patung, benerkeun tuh nu nyembah ka batu, benerkeun tuh nu nyembah ka makhluk, benerkeun tuh nu nyembah ka dunia, benerkeun tuh nu nyembah ka jabatan, benerkeun tuh nu nyembah ka derajat, benerkeun tuh nu nyembah ka mangsa tetek banget. Hiji bejakeun Allah teh hiji. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Bejakeun. Dakwah Kangjeng Nabi. Ieu tah sapopoena. Oh, Muhammad, deuleu kumaneh. Itu nyingsat. Awewe mah make pakaianna nyingsat. Urang Arab teh baheula make pakaianna nyingsat. Lamun awewe teh kan saukur make ampok-ampok doang. Terus lalaki kitu keneh. Jadi narerted ka luhur. Kadeuleu ping-pingna.
bujal kadele kos Mesir kan gitu tuh kadaruluan kabeh Muhammad bejakeun itu tuh ulah kos kitu tuh make aturan-aturan muamalah nak kitu kene ulah bangsa nu gagah jadi menang nu kuat jadi dahsyat nu lemah makin lemah kuari aya aturan muamalah bereskeun Masya Allah Kangjeng Nabi titah ngaberesan nu kos karari kuari manu patali heula kana pakaian tah orang jahiliyah teh di mana-mana toab teh sataranjang Muhammad benerkeun coba ge ieu ayatna ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid turunan Adam khudhu cokot ku aranjeun jieun ku aranjeun pake ku aranjeun zinatakum pakaian-pakaian aranjeun kabeh zinah mah hiji hal nu dimaksud nama libas berarti ieu teh majaz mursal min itlaqil hal nu diitlakeun nama hal zinah tingkana tapi nu dimaksud nama libasna tuh ay mayasturu auratakum inda kulli masjidin masjid makan tempat tapi nu dimaksud mah ieu teh salat jadi min itlaqil mahal wa iratil hal berarti kan majaz kene bae sarua jeung kieu bejakeun Muhammad ke umat anjeun turunan Adam ketika deuk salat deuk tawaf khudhu zinatakum pake pakaian nu sesuai jeung aturan ketika deuk salat tutupan aurat lalaki baina surah war rukbah awewe mah sakabehna iwal kafain wal wajah wal kafain bedakan kita ketika tawaf sarua awet ilal wajah wal kafain lalaki baina surah war rukbah sok tutupan urang deuk salat kuari mah wajib nutupan aurat dalilna ieu dina Al-Qur'an khudzu zinatakum inda kulli masjid tuh jadi nyaho kapan dalilna kuari mah eta kok bisa jadi kos kitu teh pan khudzu teh fi'il amr kan al amru ma idza utliqa in sarafa lil wujub ila madalla dalil geus bahasa khuzuna di dieu kudu dibongkar deui Imam Syafi'i mah ngabongkar khudzu teh kieu Imam Malik mah ngabongkar khudzu teh kitu urang mah geus tarima asak bae kuari mah nyaritakeun para imam-imam mah puyeng ngaji henteu mondok henteu atuh teu puyeng kumaha atuh aja saminggu sakali ge eta ge sesa atuh heula mun teu keur ngabesan jang ngabesan mah teu ngararaji bae tetep kitu ge sesa-sesa ge lumayan jang naon ngamahmur-mahmurkeun tukang uduk lumayan tah ieu kudu zinatakum hese zinahna ge nu dimaksudna kapan libas pake ketika urang deuk salat itu ukuranna mah baina surah war rukbah ulah kadele dengkul ulah kadele bujal dengkul jeung bujal nama tamah lain aurat ngan aurat moal katutupan lamun bujal jeung dengkulna teu katutupan sarua jeung malatimul wajibila bihi fa huwa wajibun kos jembatan anu disebut jembatan nama antara sisi ieu jeung sisi ieu bobolong antara sisi ieu jeung sisi ieu eta ngaranna jembatan ngan moal bisa nempel teh jembatan di bobolong lamun teu ngalah ka dieu jadi kudu ngalah ka dieu jang nempelkeun jembatan kitu ge urang nu disebut aurat mah ieu adalah ti bujal ka handap ti dengkul ka luhur ai bujal jeung dengkul nama tu lain aurat ngan eta samping eta baju neuk diteuneun di mana lamun teu ditaekeun ka bujal tuh kasukeun kana maleti mul wajib bila bi poja cak batur hese tah ngaji kos kitu eta geus laku hese mah mondok teu naon tuh mana kos kitu tah gaji teh hese tuh geus ieu carita asakna khudzu zinatakum inda kulli masjid ketika deuk salat pake eta teh lamun nu boga mah kan lamun nu boga mah tambahan ku adab-adaban eta teh ngan sakadar jang kawajibanna hungkul ditambahan make kasunahanna adab-adaban mata Kangjeng Nabi malamun dek salat teh make jubahnya nama make komis nu rapi di samping make baju gamis di jerona make sirwal make calana sanggeus teh make calana make jubah komis ngaranna kemudian Kangjeng Nabi mah make amamah
udang-udang di dia di samping amama ditambahan deui ku irtida di dia gagah keur makasep Kangjeng Nabi teh ditambahan ku adab-adaban anu luar biasa urang neuleuh Kangjeng Nabi seperti kitu wah Masya Allah entek cek Kangjeng Nabi malam ya tamam bahwa syaitanun sajelema nun teu make udang-udang eta adalah sarua jeung setan geus urang lamun hayang hese-hese teuing neuleuh setan ieu bae nu dihareup ngan sok aya nu salah kaprah jadi kiai teh kumaha ari deuk ceramah make udang-udang ari arek ngariung make udang-udang ari deuk salat kunaon make rinso kiai penceramah kos gitu. Nah nu rapi adab-adaban tegep jadina urang kada sunnah teh gitu adab Allahu akbar kadeuleuna ge saregep. Padahal majang lalaki mau masalah make hiji samping doang ge samping dikaluhurkeun ka dieu rada dikaluhurkeun ka beuteung geus bae kahandap katutupan geus teu kudu make kaos teu kudu make sorban teu kudu make kopiah jadi bae kos kitu salat kos kitu cenah ieu mah jadi imam sanajan jadi imam masalah masalah jadi sataranjang kaluhur masalah anggaplah di Cirebon lah Kesultanan Cirebon masalah ngan teu boga ada geus make adab nu rapi malah kabelah dia nama diatur ku Kangjeng Nabi nu bagus mah hiji pakaianna namun aya manu putih nomor kaduana nu bersih ka hiji nomor kadua nu putih lamun eueuh nu putih nu polos lamun teu boga kakarak make nu aya gambar-gambaran kebeneran di dinyana make batik aya semar di sisina aya gareng aya cepot begitu orang sholat di tukangannya nah atuh nu kabayang Asep Sunaria Masya Allah ulah tah itu bagus pakai batik batu mah paranti ka kantor batik anu hajat batik ieu sholat mah nu naon ngaranna putih mun aya nu polos rapi khudzu zinatakum inda kulli masjid nalika urang salat berarti make pakaian nutupan aurat wajibna tambahna sunnah jadi berarti di dieu teh lain bae sakadar nitah make jang nutupan aurat kulantaran di dieu ditambahan ku adab-adaban ditambahan ku hadis Kangjeng Nabi ku ayana sakitu berarti urang disupri titah nutupan aurat di samping nutupan aurat teh kudu ditambahan ku adab-adaban anu rapi nu mentak aya sahabatna ros ka Kangjeng Rasul cek eta sahabat teh ya Rasulullah atuh urang make jeung rapih-rapih sagala rupa lah sapira di alam dunia ja Gusti teh sok nyaritakeun kitu geus bae meureunan teh kudu rapi-rapi cek Kangjeng Nabi teh innallaha jamilun yuhibbul jamal sanjana Gusti Allah teh maha elok maha bagus yuhibbul jamal resep kanu elok-elok jeung resep kanu jamal-jamal disupri urang teh Kangjeng Nabi biasa sok ngaca abeh rapi kadeleuna ngan ngacana ulah mohokeun bersyukur ka Gusti Allah kena cilaka ngaca teh jang bersyukur urang dek Jumat sing hade kumis besing ke di dieu aya keneh tulang lah pan bahaya kana mun aya tulangnya na ungas ingus bae cek nya teh bau asin amat orang tulang pan di dieu tah masarua jeung jawara teh ya jawara anu sok galak teh ajunya dahar barang dahar sorangan bae jakeur ngambek meureunanan tidinya teh jada jeung tembang ai brak teh tulang tembang di dieu nyelap dina kumis-kumis pan sok gede tai sakieu jawara tuh ngaranna ge kur ngambek bae begitu dek nginum nyana hanyir buah dibualangkeun deui nyokot di gelas hanyir deui buah kuna geus 12 kakareknya na ngomong ka pamajikanna sia goblok bisa kukumbah acan belas buah hanyir kabeh ka ngaca coba tangan ke gelas bersih kali kak ngaca
emang kunaon eta tulang dikumis dikumis jadi mantap ge lamun deuk salat Jumat ieu kacaan heula daung beusi aya anu nempel di kumis engke pan bodoh hanas aing marah cenah geus beak salosin teh gelas mantap ge ka atuh panyakit dibawa ku sorangan tuh masarua bae jeung tukang bas neangan potlot bus kakaler kaki dulu bus hese jasa horenganan ditendeun di biwi tolol dah tukang bas biasanya kan di dia ya biasanya ya di kopeahnya nate ya kan ngenahan ya suka di mana itu mah nanti di bibir jadi nyono neangan kadieu kaditu mana ceknya ieu ka mana geus mamarahan bae rimas geus dibalang-balangkeun cak babaturan neangan naon patlot aya teh di bibir jahe teh bareres aya anu pohoan kos itu aya anu poho tambah aya jelema namu sanggeusna namu beres terus nyana pamit sanggeusna pamit pan ngaroko ye ngaroko teu neula di asbak kadinya terarasannya na karenganan digadiekeun aju nyana kana nya ka sepatu beres pakai sepatu rokok nu di asbak teh dicokot dia jadi dua tinggal lu boga imah bae bos tolol-tolol ting jadi tamu karok-karok aing dibawa cek cenah aduh ampun jelema limperan teh kos gitu nah ieu ngaca biasa nu rapih sok deuk kumaha ge bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Syafi'i lamun deuk Jumat lamun deuk ngajar make bajuna hiji di jero kadua komis katilu jubah tilu rangka kitu keneh make amamah make sorban make irtida jadi gagah kadeleuna teh deuk mutus hukum teh dalilna ieu kana khudzu zinatakum inda kulli masjid. Nah gitulah di samping khusus nutupan aurat secara wajib tambahan adab-adabanana dalilna ieu malamun nu teu boga lamun teu boga mah saaya-aya bae kabeneran teu boga sama sakali ieu mah teu boga sataranjang masalah salat sataranjang ngan ulah berjamaah sorangan sholat itu sorangan di kamar Allah sorangan antara satarajang ya masalah teu boga jadi lain berarti teu boga jang nutupan aurat eureun sholat teu bisa tetep sholat boga orang pakaian pakai teu boga sebogana teu boga sama sekali samping teu boga calana teu boga sataranjang bogana ngan seukur ampok-ampok dong make ampok-ampok bae beres Allah di zaman Kangjeng Nabi ngan seukur aya samping hiji doang dipakailah ku lalaki berjamaah jeung Kangjeng Nabi bahkan sok ditalikeun ka dieu ka luhur kos urang keur leutik da tapi gede keur leutik tadi ke kitu nah sebab urang Arab mah hayang praktis bae maksudna abeh henteu ieu jadi teu make calana teu make naon ieu bae samping ka dieu geus awewe kan salatna di tukang gitu kan begitu ruku kana hoy kadarieu tararangga Kangjeng Nabi mah pan aya panonna pan di tukang dihareup Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi mah nu di dieu aya panon di tukang ge aya panonan ngan nu di dieu teu kaciri ku urang henteu katingali padahal aya panonan nu mata Kangjeng Nabi mah ningali di tukang biqalpihi ka amami ruyatin sabatat wala yura asbaulin jadi tukang Kangjeng Nabi mah sarua jeung hareup bi khalfihi kaamanin sarua jeung hareup lamun dibuktikan aya panonan Kangjeng Nabi di dieu nu matak aya nu macem-macem di tukang teh katingali nah begitu Kangjeng Nabi salat berjamaah jeung para sahabat awewe di tukang bas ruku kan mingsat awewe kana dieu
kok mau sujud tak sujud ka deuleu jadi awewe teh betah gitu Kang lantaran ya eta lah neuleuh buahan Kanjeng Nabi pada salat langsung teu wiridan deui langsung ceramah para jamaah sadayana lantaran memang keayaan orang darurat kuari urusan pakaian maka berjamaah mah dilanjut cuman wayahna ulah waka hudang awewe lamun lalaki can nangtung sakangin ke lamun lalaki geus nangtung kakarak awewe hudang kitu keneh engke tina sujud ulah waka awewe hudang lamun lalaki can nangtung eta awewe sing tarawel kabeh apa baturanana si kalebes kabeh arisin ka Kanjeng Nabi teh berarti kanyahoan cenah urang ieu sing eta beh sing harareos kanyahoan cenah urang kanyahoan Kanjeng Nabi seri emang teh kanyahoan bae ku kanjeng boro-boro baheula aya keneh Kanjeng sanajan urang kuari ge sanajan urang kuari maca sholawat pan eta hiji sholawat teh hiber ka Kanjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah wassalam abdi sholawat tisaha timang anu urang mana urang anu cak Kanjeng Nabi kok bau ka ambeuna ye oh ieu mah sholawat pendopo hampura oh paingan ieu mah aya bau-bau bangsa pemerintahan geuning mah sholawat bau waalaikumsalam ieu saha sholawat tisaha abdi ti kiai anu ieu mah rada seungit ti rada oh nanya ieu mah sholawat ti loka pendopo nya oh paingan beja assalamualaikum salam sholawat tisaha imam seungit amat ke cak Kanjeng Nabi kula kaditu kakalayangan Kanjeng Nabi na neuleuh emang kumaha gitu jih bantak kudu dibersihan kita sholawat teh ulah sambarangan assalamualaikum orang di jeron mah yang berkat atuh Kanjeng Nabi siap waduh sambarangan sia salam-salam ka aing sia hate teu beres mantap ge nu rapi urang dihadiran ku Kanjeng Nabi cacakan baheula cacakan kuari atuh komo baheula kakalayangan Kanjeng Nabi teh ningali nu keur assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum assolazkiya emang teu laporan ka Kanjeng itu lapor dideuleu nu mantap kaju masyarakat arembungeun di dinya kunaon berarti kan henteu sinergis teu bagus ka ambeun aku Kanjeng Nabi urang muludan kan embong lah sangheuk aing muludan kanyana emang kunaon henteu lah embung dibawa ta embung bae sebab nu mingpina nu ngayakeunana henteu lillahi taala ka ambeul ku Kanjeng Nabi na bau Kanjeng Nabi na henteu ridho geus teu mawaan malaikat ngaulah-ulah ulah waduh jeung berkat 2000 nu datang 200 leg-leg geus ya berkat tah teu ka ambeuna lain deui oh emang kumaha gitu sabarangan kudu dibersihan urang maca sholawat nu rapi teu kudu gancang-gancang nu aplen tapi nu mantep Kanjeng Nabi kan neuleuh oh jai horenganan sholawat nu salam ka aing teh kadeuleuh tengah peuting oh bener penundutan Kanjeng Nabi teh waduh teu kuateun cek Kanjeng Nabi waduh juga goler kieu cek Kanjeng Nabi oh budak balik deui ka Madinah lah cek balik deui diantepkeun molor di dinya Allah karim urang lamun nyaritakeun tentang ibadahnya urang mah kan kakarak datang ka babacaan teu boga pikiran kumaha bahkan paling orang mah babacaan dihartikeun ye susah kitu encan boga rasa kapan lamun geus boga rasa mah bakal napinuh ku adab jeung isin sebab naon urang keur carita Kanjeng Nabi dihadiran ku Kanjeng Nabi isin kan lamun urang salah belah dituna urang teh kapan dihadiran ku Gusti Allah cak Gusti Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kaula leuwih deukeut ka anjeun hei manusia tibatan urat genggerong aing teh deukeut jasa ka sia atuh sia sing hade jasa teh keur bareng jeung aing deukeut aing ka sia
ilmu aing ka sia nyaho aing ka sia teh keur dibarengan ku aing nu mantak tah lamun geus boga rasa urang babarengan jeung Allah isin salat ketungguan nya salat teh Allah ih cakal si salat ka saya geus bar likum cepet amat salat wah nu tapis jumping gitu sakjana mah enduro meureun Masya Allah, tetep boga kaisi cak Allah dek mana tak sih? Ya Allah, tapi lamun boga rasa, isin ka Gusti Allah didelekeun, dikanyahokeun, nu marentahna Allah, nu nitahna Allah, akur teh jeung aturan Allah, isin amat. Ye nangtungna kieu akur teh jeung aturan Allah, ruku aing akur teh jeung aturan Allah. Boga rasa aing teh deukeut jeung Allah didelekeun ku Allah sok sieun salah, makin ka ditu makin adab, makin inggis, makin rempan. Tuh kan. Makin sieun ka Gusti Allah atuh Allahna deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nu leuwih deukeut ti aing geus teu kudu mikiran naon ja aing. Sia dek ka makhluk lagi nangin aing cek Gusti Allah sia minta tulung ka makhluk dek naon minta tulung ka makhluk jen nu leuwih deukeut mah aing itu genang aing ngagerakeun atuh balik ka aing geus we ka Gusti Allah tah urang lamun salat ti penting Allahu akbar aya sieun ka kunti anak kunaon sieun ka kunti anak cek Gusti Allah kunti anak teh makhluk aing ngagoda sia digoda kuat henteu pan sia mah keur jeung aing baca auzubillahi minasyaitonir rajim cek Gusti Allah kunti anak hiber ayo baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim aing ge bisa sial kunti anak tangan goblok jasa orengan teu husu urang da teu asup ka hate tah pokos kitu mah tapi lamun boga rasa jeung Gusti Allah sieun kabeh ge malah nang tangan kunti rombongan ka dieu sia rombongan ka dieu ulah sok soranganan bawa bapak kolot sia, aki sia, incu sia, hayo ka dieu, aing sakalian paeh di dieu ye. Hawa kasih lamun geus urang boga rasa, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aing teh kapan leuwih deukeut ka sia. Jadi sia teh jeung aing, atuh geus kumaha. Masyaallah. Tak urang mah kakarak datang ka kitu babacaan adab dipaksa melalui syariat can boga rasa lamun geus boga rasa lain deui ke ibadah lagi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wallahu alamu bimaradi bejakeun Muhammad wa kulu sok dalahar maraneh kabeh wasrobu sok ngararinum maraneh kabeh masitum sakahayang anjeun sakumaha nu geus diatur ieu dahareun anu halal inuman anu halal sok dahar nu halal nginum nu halal wala tusrifu cuman ulah leuleuwih lantaran innahu la yuhibbul musrifin sanjana Gusti Allah mah teu resepen kanu leuleuwih dititah lamun tadi khudzu zinatakum khudzu'na fil amr maedakeun kana wajib jang nutupan aurat kabla dituna mah sunah adab-adaban tapi di dieu mah kulu wasrabu aya amr teh di dieu mamar lil ibahah sakadar menang doang eta ngabedakeun antara nu tadi khudzu zinatakum inda kulli masjid amr jeung ieu wa kulu wasrabu wala tusrifu amr keneh tapi penggunaan amrna lain deui nu itu wajib nu ieu mangan ibahah tah jangan lempengkeunana kumaha eta nu hese tuh pasti hese mondok teu ngajem teu teu hese kumaha jangan ngadengekeun ge gadengen riweuh eta tah pibongkareun nu kos kare itu masyaallah sedengkeun kapan di dieu teh aya huruf atap di dituna khudzu zinatakum inda kulli masjid kadila aya huruf atap wa kulu washrabu wa la tusrifu eta huruf atap teh huruf penghubung antara kalimah nu ieu jeung kalimah nu itu dihubungkeun ku huruf atap ngaranna huruf atap penghubung eta teh aya nu mutlaq jami dan lain sebagainya kok bisa jadi beda nu tadi mah kapan jadi wajib nu ieu mah kok jadi ibahah ieulah nu koleng
Masya Allah. Jukuna tuh kumaha teu? Geus saya teh kudu ibadah saya. Puyang nama kos kitu mah. Eta mah kudu nurun-nurunkeun kitab janggotan. Emang aya kitab janggotan? Nu jelema make janggotan tuh kitab deui sarua. Ese. Ya cerita saya ngaji bela. Silahkan dahar. Hek. Silahkan minum sakayang anjeun asal halal. Jadi dititah dahar jeung nginum teh dititah ku Gusti Allah. Lantaran memang geus jadi adat kekuatan manusia teh ku Gusti Allah geus dibagi-bagi. Aya nu kekuatan dahar jeung nginumna teh kuat samingguan. Sakali dahar saminggu. Aya nu kuat 5 poin, sakali dahar 5 poin. Aya nu kuat 3 poin, sakali dahar 3 poin. Aya nu kuat sapoe sapetingan sakali dahar. Aya nu kuat sakali dahar genep jam. Genep jam kudu dahar deui. Genep jam kudu dahar deui. Jadi sapoe sapeting 4 kali dahar. Ulah disengsarikeun ulah. Nu kuat nang Allah, nu teu kuat nang Allah. Tinggal orang kembali ke diri orang. Aing sapoe sabaraha kali daharna nya. Balik ke diri orang. Oh, aing mah kumaha manggihna bae aja. Manggih isuk-isuk uduk sikat. Berang saeutik aya sangus sikat deui. Aya deui nu mau berkat sikat deui. Aya deui nu ngariung kasorekeun sikat deui. Aya deui anak mawakeun sikat. Tah mah teu reureun dahar burung. Kulu wasrobu. Jadi ulah yang serikeun kanu sok dahar. Loba dahar lantaran di dieu na ge dijelaskeun wa kulu wasrobu. Nu ulah sote wala tusrifu. Ulah leuleui. Berbagai ulama nyaritakeun tentang wala tusrifu. Artina ulah leuleui teh hiji leuwih teuing datang ka kamangkaraan. Cara Raja Namrud. Raja Namrud dahar kudu ngeunah bae. Beres dahar, wo nyana susurian kenyana ka WC dicolok deui. Bolol. Utah ke istirahat sakedeung dahar deui. Wo geus susurian ke meunang bangsa saparapat jam 20 menit colok deui. Jadi hayang dahar bae blon eta teh. Pangeran Raja Namrud teh jadi ngaku pangeran. Nah, kos kitulah Raja Namrud. Ieu Isrof ngaran. Atawa Isrof teh hukum mustahil ngadahar sakumaha kahayang urang ieu hayang caplok ieu hayang caplok ieu hayang caplok hat aya seubeuna mah seubeul ngan sakumaha kahayang diturutkeun eta ge Isrof sarua bae kuduna kumaha sederhana bagi tilu cak Kangjeng Nabi di awak urang kokosong beteng teh bagi tilu sasulus jang dahar sasulu seperti lu deui jang cai seperti lu deui jang napas tah lamun urang bisa kos kitu awak teger bae awak sehat bae bagi tilu ye awak ye beteng seperti lu jang dahar seperti lu jang cai seperti lu kosongkeun urang mah eueuh kok kosong datang ka atakan malah mah dahar teh aduh budak turun heula digejlug usah kumaha karunggoni lain leuwih teh eta mah kulu washrabu wa la tusrifu lamun urang nyaritakeun sejarah Syekh Maulana Hasanuddin teh manehanana ieu 3 bulan sakali daharna. Pertama datang ke Banten sebulan sekali, pamajikanna saminggu sekali daharna. Eta nyana nyindiran ka pamajikan deuk iraha ibadahna sia mah atuh saminggu sakali dahar bae deuk iraha ibadahna eta saminggu sakali ge masih disindiran keneh bae. Ambo atuh pamajikan urang mah teu bisa ngomong ku kumaha. Eueuh ibadahan ngan dahar mah lulu. Saminggu sakali disindiran. Mikir pamajikanana naiklah sebulan sekali. Kulantaran naik sebulan sekali Maulana Hasanuddin 3 bulan sekali. Masya Allah kari. Nyindiran deui. Dikira ibadahna teh sebulan sekali make dahar.
Oh cek pemajikan anakku bae. Oh hara ujung-ujungna Syekh Maulana Hasanuddin mah genep bulan sakali daharna. Turutan ku sia jengker sia. Ulah saturut-turut dah. Lamun aya hiji waliullah, lamun aya hiji jelema suluk, lamun aya hiji jelema ndek ibadah ka Gusti Allah, 5 poe nya nan candahar. Kabeneran geus 5 poe candahar nya ngomong, aduh beteung lapar amat. 5 poe teu dahar nyaritakeun beteung lapar. Eta teh cak guruna, sia ulah ibadah suluk di pasar sia cicing. 5 poe sia ngarasa lapar. Ulah suluk sia cicing di pasar dar sia. Eta 5 poe ge teu meunang nyebut lapar, jelema deuk jadi wali mah teu meunang. Henteu meunang. Geus bae. Urang mah pan lain 5 poe. Urang mah lain 5 poe. Isuk-isuk ngaji ngadahar uduk 2 piring. Jeung endog 5 sagegede kieu. Pohara kan eureun ngaji geus kieu deui bae. Padahal sih lapar aing. 5 poe jelema ibadah ka Allah 5 poe nyebut lapar. Gas, ulah diteruskeun saya ibadah cak guruna. Ulah diteruskeun cicing di pasar dagang sia kos kitu mah. Masya Allah. Gusti Allah karim. Sayyidina Umar nyekelan beteung kieu. 2 poe candahar. Kebenaran kapanggih jeung Sidina Abu Bakar Siddiq. Sidina Abu Bakar Siddiq nanya ka Sidina Umar aya naon? Mun minta tulung cek kana kunaon? Ieu beuteung geus diganjel cenah ku batu. Emang kunaon? 2 poe teh dah. Kula masih 3 poe. Oh. Geus 3 poe kunaon? Iya tuh. Itu isin Sidina Umar kieu we. Satu lah cek teh. Geus 3 poe. Geus pararias. Kapanggih jeung Sidina Ali sugan aya dahar kitu kunaon teh dele tu diganjel ku batu sabaraha poe eta Umar 2 ieu 3 kula geus 4 poe geus atuh urang bebeja ka Kangjeng sugan di Kangjeng mah aya ayo datang ka Kangjeng seuri bae Kangjeng geus dibukakeun ku Kangjeng batu di dieu teh batu kula geus saminggu teu dahar cek Kangjeng mah geus baralik bae sekali. Masya Allah karim kos lalagaan tapi memang kos gitulah perjalanan ahli Allah. Gusti Allah nu agung. Ai urang mah pan lain kitu urang mah. Ese gede amat beuteung ustaz dahar alhamdulillah ya rabbil alamin. Eta di kantong ieu ge bekal. Alhamdulillah aya bebekalan di dieu. Naon? Atuh lontong aya roti aya bacang aya. Masya Allah. Wahara amat. Ay itu tuh tas itu ge sarua. Itu mah bangsa roti-roti kering. Budak sabulaneun moal seep. Batur mas 2, 3, 4 saminggu Kangjeng Nabi teu dahar. Ari ieu mah bebekalan jang saminggueun ge liwat. Pan jauh jasa tah urang jeung nyana ai hayang ka sorgana mah akur. Perjalanan anu jauh. Aduh Gusti Allah sakararisi dasararisi. Lamun nyaritakeun tentang para wali. Aya anu sabulan teu dahar, setengah bulan teu dahar, saminggu teu dahar. Geus lumrah nu sapoe sapeuting mah teu dahar teh, lumrah jasa tah mah. Tapi Sufyan Tsauri mah Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun dina kitu Fathur Rabbani. Nya nama daharna gembul. Sufyan Tsauri mah gembulnya nama daharna. Malah mun aya tamu mah kumaha dahar. Wah, gembul jasa. Beurang dahar ke sore dahar deui. Tapi ketika salatna ibadahna eueuh nu tanding. Mun geus salat bae, ceurik terus-terusan. Salat ceurik eureun subuh. Kitu bae eta mah daharna gembul beurangna. Isuk dahar, beurang dahar, sore dahar deui. Tapi lamun geus salat ceurik. Dadak cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dituturkeun daharna ku sia. Nu ngaran Sufyan Tsauri mah tah tuturkeun ibadahna ku sia. Ai daharna ku sia katuturkeun. Ai salat.
aja orang mapan babagi atuh dahar-daharna katuturkeun kiai itu siapa odok orang nu babarina bae nuturkeun teh kasimpulanna nama nu jelas mah urang ulah ujub urang ulah suuzon ka batur endek dahar bae endek biasa bae endek eta mah urusanna urusan kebiasaan nu penting ibadah ta'alluqna qalbu ka Gusti Allah. Nah, nu mantak aya kiai teu naek-naek. Lantaran ka batur ibadah di mana dahar malulu nyana seban lantaran puasa bae aing geus 12 tahun puasa bae cek nyana. Dahar aing masa comot. Mana bisa jelema dahar bae bisa ka Allah. Ujub moal naik-naik. Moal naik-naik. Tak urang asa ngeunah kos kieu urang bagi dahar pan. Asa kahatean gitu maksudna. Emang sia mah tolol ieu sebenarnya mah. Itu geus dibabagi. Nah, kulu silahkan dahar nu halal, wasrobu silahkan minum nu halal masyitum sakahayang anjeun, cuman wala tusrifu ulah israf ulah leulewihi. Nu mantak cek Kangjeng Nabi iyakum wal batnah minat ta'am syarab. Sing hade maneh ulah seubeuh teuing dahar, ulah seubeuh teuing nginum cek Kangjeng Nabi. Fa innaha mufsidatun lil jasad murisatun lis saqam mufsidatun anis shalah. Lantaran seubeuh dahar seubeuh nginum ngarusak kana jasad, ngawaris kana gering, jeung mumul kana salat. Coba ge urang tas magrib dahar subuh, jasa subuh nginum subuh, jasa haju ngadenge suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Aju ge urang. Allahu akbar, Allahu akbar. Rokok ditendang di asma. Asyhadu an la ilaha illallah. Teu nyaho tak la ilaha illallah. Ngan datang ka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peureum urang. Eta teu nyaho la ilaha illallah. Pamajikanna mah pajar Ki Haji salat teh ka masjid. Beres de sepi pan utok trok. Aing geus beres teh kaji suga teh ka masjid orenganan ambo rokok kena samping kabelem teh kiai oplok diudangkeun ka poe kaji udang beak teh samping tak rokok ye emang geus adzan ini geus adzan dia jam sabaraha emang teu ka masjid ji adzan geusan aya adzan geusan teu nyaho eta seubeuh teuing dahar seubeuh teuing nginum atawa teu dahar teu nginum sarua Allahu akbar teu dahar teu nginum lapar sarua ya bae sarua la ilaha illallah jadi urang mah lapar teuing hees seubeuh teuing molor oh bener na oh bener tak ada mata ke iya kumal bata minat tuh masalah ulah sebeting sebenarnya sebelum ngarusak kada jasad ngawaris kada gering eta teh jasad teh rusak gering akibat tidak makanan komo ayeuna makanan kimia mah jeung mawa kesel mawa mumul kana salat mantak wa alaikum bil qasdi fihi ma maneh kudu sedengan cek Kangjeng Nabi dahar jeung nginum teh fa inau aslahu lil jasad sedengan teh ieu ngabereseun kana awak wa abadu minas sarab jeung ngajauhan tina leulewihi wa anallaha ta'ala la yabghudul habras sabil Allah pang bendu-bendueunana ka kiai nu lintuh cek kiai sia atuh ini dina kos kieu teh kumaha atuh wa innallaha la yabghudul habras sabil sanyana Allah bendueun jasa ka ustad ka kiai nu awakna lintuh ku dahareun maksudna loba dahar benduan Allah cecak nyana jadi kiai loba dahar komo mun teh jadi kiai asana ieu mah ye boga restoran masalah wa anar rajula la yahlaka hatta yusraba syahwatu andina sanyana hiji jelema bisa ngarusak bisa rusak dirina lantaran nyana syahwatna ieu ngelehkeun kana agamana. Nah dibere ilmu dititipan ilmu tapi pikiranana kana dahar bae kurang kana agama tapi lamun kieu mah dahar aing nginum aing jang negeran agama
aing mah dek dahar dek namateun Al-Qur'an, aing dek dahar dek inum dek salat aing 100 rakaat tengah peuting pokona mah. Aing dek dahar dek inum nu seubeuh jang mutolaah. Eta mah masalah kos kitu mah. Oh masalah. Ieu mah lain pan asal dahar seubeuh nginum seubeuh haju bae. Sakumaha kotok dek endogan plok 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 plok. Plok 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 dingeunah-ngeunah pananggalna kitu. Geus teu nyaho inget bumi alam. Ieu dahar. Aya carita dina kitab Ajaib karangan Imam Karmani. Aya dokter Nasrani, tabib Nasrani nanya ke Ali bin Husain bin Waqid. Ya Ali, laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un. Kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an eueuh nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge eueuh. Beda jeung di kitab kami Injil. Dina Injil diterangkeun wal ilmu ilmani ilmul abdan wa ilmul adyan. Ilmu dua, aya ilmu patali jeung awak, ilmu kedokteran, aya ilmu patali jeung agama, syariat. Injil mah tampil dengan prima. Ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an, laisa fi kitabikum min ilmi tib. Nu patali jeung ilmu kedokteran. Lamun nanyana ka urang heuheuhan. Tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid. Begala lahu, sambarangan. Qad jama'a Allah Ta'ala tiba kullah fi nisfi ayatin min kitabih. Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran, seluruh ilmu kedokteran. Teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an, sapotong ayat. Dengan sepotong ayat, seluruh ilmu kedokteran tercakup. Injil mah kudu babarabayan, iyola, loba teuing. Hese nalarna Al-Qur'an setengah ayat, seluruh ilmu kedokteran aya. Buih. Sok dokter parah amat sih. Quran mah tampil dengan prima teu kudu ayat-ayatan cara Injil. Sapotong ayat. Gua cek tabib Nasrani, cek dokter Wamahia, coba mana ayatna? Baca kunyana. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sok dalahar maraneh kabeh untuk menjadikan kekuatan awak lain ilmu kedokteran sinaon. Wasrobu inum kumaneh minuman-minuman anu halal tapi wala tusrifu ulah loba teuing lantaran lamun loba teuing cek ilmu kedokteran ieu teh bakal nutupan kana pernapasan. Nah nu mantap kudu disedengan bae dahar seperti lu minum seperti lu ieu lolongkrang seperti lu lamun kos kitu nuturkeun Al-Qur'an seluruh manusia di alam dunia bakal sehat. Kurang kumaha ilmu kedokteran wih jahe jageuna teh. Ulah main-main dengan Al-Quran mah. Masya Allah. Cek eta dokter Nasrani wala yusiu min rasulikum syai'un pitib. Ternyata nyaritakeun tentang awak patali jeung ilmu kedokteran. Mana nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran? Eta mangan patali jeung dahareun patali jeung inumeun eueuh nu nyaritakeun tentang patali ilmu kedokteran. Cek Ali bin Husain qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiba fil alfadhi nasirah dengan bahasa nu saeutik dicokot tina kulu wasrabu wala tusrifu timbullah ucapan Kangjeng Nabi wa magia naon ucapan Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi al-maidah baitud da wal himyah rasul lidain wa atikul badanin ma'awadah. Cukup dengan sakitu itulah ilmu kedokteran menang nyokot tina kulu wasrabu wala tusrifu. Artina kumaha cenah eta? Ngaji dong. Wah, payah teh dokter. Al-Maidah baitud da. Kadut, ieu kadut beuteung tempat penyakit. Wal himyah ra'su kulli dawain. Pantang ieu adalah sumber daripada obat. Wa atikullah badanin bere kumaneh awak ma awat tahu. Naon nu geus kabiasaan ka awak ngeunahna mana? Silakan. Etalah jang ukuran kesehatan. Lantaran awak manusia dibagi ku Gusti Allah beda-beda. Darahna aya darah A, aya darah B, aya darah O, aya darah OTM. Macam-macam. Liwat teuing teh mah ilmu kedokteran.
beda-beda kekuatan anak kadar berpikirna lain-lain kadar awakna lain-lain suhuna beda-beda aya nu akur di tempat panas aya nu akur di tempat dingin aya nu akur di tempat sedang jelema aya nu betah dina daerah tropis aya nu betah di daerah panas aya nu betah di daerah dingin sakumaha hewan onta hayangna di nu panas bae ketika dibawa ka nu tiis nyana ngomong tidak betah saya mantak otak nu aya di Bogor nu aya di Taman Safari eta teh kekuatanna paling genep bulan dibawa deui ka Arab ganti deui nyana geus ngomong bae waduh teu betah cak nyana balikeun deui kula ka Arab teu betah nyana lintuh dibawa ti ditu ti Arab ka dieu wah ditonton ku urang Indonesia gede amat genep bulan koru bawa deui aya numbungan jasa di negeri anu tiris hayang di nu panas bae model onta aya nu hayang di nu tiis bae dibawa ka nu panas mun kebo pernah pan kebo dibawa ka Mekah ka ditu atuh jajar etean aduh cek jana ujang gupak aing aduh teu betal moal mangi kebo di Mekah ka jeung kumaha ge moal mangi ujang gupak cek jana aing wah sejasa teu betaheun nya nama betahna di Cikupa lo jang gupak lo bacaknya mah di Cikupa di Bojong eta tah manusia ge sarua jeung hewan ku aya rasa kitu kieu ku ari mah dahar ulah lo bating lantaran ieu kadut baitudda coba ku ari pantangan naon anu henteu akur jeung diri sorangan urang boga rarasaan eta mah pokona kembalikan ke awak masing-masing ati kula badanin maawat tah sakumaha awak sorangan nu ngarasakeun dokter mah hanya mere jalan doang Kangjeng Nabi mere jalan nu ngarasakeun urang kembali ka urang nu mantak cek Imam Ghazali di tafsiran ti dia singa deun teh ngajaga awak lain cek dokter ngajaga awak lain cek sasa cak urang sorangan urang nginum akur henteu sih mun urang nginum cai tiis sanajan Kangjeng Nabi nganjurkeun make cai tiis aya teu akur ulah akur henteu sih nginum cai panas lamun memang akur sanajan diulah-ulah aya akur mah nginum bae akur henteu sih ente lamun ngadahar daging hayam atah teu akur sebab akur jeung ucing ulah akur asak mah akur mah salah daging embe akur teu ka diri urang awak urang akur dahar teu akur ulah daging sapi akur teu ka urang akur teu akur ulah daging munding kitu keneh akur teu akur ulah lauk perlaukan urang lamun ngadahar lagut oh ieu mah kakap teu akur ulah akur sek asal wala tusrifu ieu cumi akur teu jeung awak urang aing mah asal ngadahar cumi bae alergi atuh ulah nyiksa awak sia ai akur mah los tapi wala tusrifu kitu keneh hurang aing mah lamun ngadahar hurang nu gede henteu nanaon nu leutik teh nanaon atuh aku teh sia mah kigarana tuh manis ditafsir gede jeung leutik segala ngalah bedana kitu urang anu gede mah ngeunah saknya ada tuh mahal tah mah akur atuh los tah mah tapi lamun teh akur atuh ulah nah contona urang kamari keur nyaba ka Yordania geus lapar beteng teh isuk-isuk tarurun ti hotel teh ti kamar ke tempat resepsi weuh geus dihayalkeun dahar pasti ngeunah jasa barang datang ka handap teh dahareun teh masyaallah caknya nama meureun bagus jasa horenganan teu aya beda di Mesir di Yordan kos karari itu bae nu kaluar teh potongan nu kaluar isuk-isuk teh asa gede kieu koneng percis mun dibayangkeun ku urang kos eta asal dek dahar bae satu sisi beteng lapar di sisi lain pasti kapanggih jeung eta deui bener bae percis potonganna kos eta ngan dicorok doang gitu barang ngalat ya sok aya ngahayal saeutik akur amat ye gedena jeung konengna akur kulantaran eueuh deui dahar dia dipaksakeun ku urang sanguna teu akur jeung sangu urang sayur teu akur jeung sayur urang letahnyana jeung letah urang teu pan beda atuh tungtung nama sanajan daging sanajan sayur untung be aya anu mawa teri dicampurna jeung teri kede bae tah ieu letah akurna nu mana akurna kumaha urang Arab mah dahar jeung roti urang Arab mah korma teh dahar coba paksakeun ku urang-urang dahar korma jeung roti isuk-isuk bahasana jam 11 mencret kajian kumaha ge tuh beda tuh kan
nah mantap ieu ati kulla badanin ba'wata sakumaha kabiasaan urang naon wa akur asal wala tusrifu kurang kumaha cek Ali ka dokter Nasrani kurang kumaha untuk menjaga badan satu makan yang sesuai dengan badan masing-masing dan jangan terlalu lebihi waduh yang kedua adalah pakai pantangan kalau memang di situ gak akur dengan pedas pantangilah pedas. Kalau memang di situ tidak akur dengan daging kambing, pantang daging kambing. Pantang. Nu mantak di riadohan. Urang deuk ka Allah mah make riado make pantang. Seluruhna pantang. Kabeh ieu hampang awak teh. Lamun akur, nu teu akur mah dahar bae sih. Ulah keur zaman baheula keur ngora dongeng seetik. Riado di Cirebon jeung babaturan. Dibere sangguna ngan sakieu doang kan. Hiji sakcomot doang magrib sacomot aya nu geus ngurandang ka sumur teh geus teu kuat kula mah kuat bae eta babaturan 10-an kageteun ente mah cenah kuat amat aing alhamdulillah pokona ku Allah mah masing-masing dibere kekuatan geus ulah saya nyana ngurandang nimba ge geus teu kuat teh nimba ku kula ipang nimba ke musan mang 3 poe 4 poe 5 poe saminggu teh ente mah cenah kuat wih atuh dibere dibagi-bagi ku Gusti atuh lain kok bangunna ceng haram iya tuh masalah geus skala luar tah saminggu 20 hiji poe 40 poe geus skala luar mah sehat bae pan geus baliknya mah karuru kula henteu nya mah kuru tinggal tulang doang 40 poe kula henteu sehat bari nungguan mobil aya ente pancen pan sehat amat tuh aing mah dahar sih jadi teu kajawan moal aing moal kanyahoan pan itu bisa kos gitu pan dahar ge diluluskeun bae teh ku kiai atuh lain deui aing mah dahar teu kanyahoan ku kiai ya aing ge nyaho kiai ge dahar itu aing mah atuh kompetisi jeung kiai ulah sok nipu awak aing teh inget ka ieu atikul badan mawat tau dipaksakeun sacomot sakieu urang teu kuat ngomong pae aing mantak beres tah zat meme salat isya kula mah ka warung heula geus tungguan sia di dieu geus ka warung dah cepet dahar bangun teu dahar teh kitu bangun teu dahar datang ka kuari nya lamun inget sok maraheun da sia nipu aing hadena aing teu paeh cek nya tuh urusan pribadi tuh kos gitu Pak tuh. Atuh aing tasbih ragak deui. Mangkani kita maca kulu pan sapeting 1000 pan. Ragak kocrek. Ragak das. Ya orang wiridan teu beres, awak teu beres. Ai urang mah tegep atuh biasa. Kulhuna ge 4 bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad. Nya ge kageteun sia tanaga gede amat cecengan. Atuh dahar jinganan tuh. Nipu tau kos gitu. Itu kuat udah sih kepaksakan. Aku orang. Ternyata diluluskan ku kiai. Lulus seknya hasil isi horohna lulus tuh. Masya Allah. Dalalakun gerengora itu kos gitu lulus biasa. Nyana mah nyana. Anu daharna sacomot anu teu lulus duaan orang Bandung. Teu lulus, ieu mah teu lulus anu kudu ulangan itu ya. Nya teu dahar nya teu lulus. Masya Allah. Iya ya pantang panjang. Lamun di non gitu ngaranna dipetakeun praktekna bahasa Kangjeng Nabi Al-Maidah baitud da wal himya rasukul dawa wa atikul badan ma'awata panjang. Imam Ghazali nu nerangkeun panjangna. Masya Allah pohara jasa. Engke paeh ku ari paeh. Sing hade lurah-lurahna. Urang geus ngomong ti heula bae ti kuari sing hade lurah-lurahna jeung camat-camatna ulah tanda tangan sing hade besi hayang mobil ka Cilongok bae teu kudu ti ditu teu kudu beneran besi camat hayang mobil datang ka imah aing geus disiapkeun ka aing mau mobilan Masya Allah Isa kok sia boga kaistimewaan mukjizat ti aing haju sia ngaku pangeran Maryam sia dibere mukjizat ku aing kok haju sia jadi ngaku pangeran kumaha ieu teh
Numantat Gusti Allah qalallahu ya Isa bin Maryam Isa anak Maryam a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Apakahnya rembahna Katolik, Protestan jeung Kristen kasia teh kusia dititah. A anta qulta apakah anjeun ngomong linnasi ka urang-urang BSD, ka urang-urang Amerika, ka urang-urang Jerman, ka urang-urang Swiss, ka urang Inggris dan lain sebagainya. Apa maneh teh ngomong anta kulta, apakah anjeun nyarita, apakah anjeun ngomong hei umat ittakhiduni wa ummi ilahai min dunillah. Jadikeun kaula jeung emak kula tercinta, jadikeun kaula jeung ibu kula tercinta sebagai pangeran min dunillah salian Allah.